siapa ya orang saya di dia. Naon gitu mau? Ih, siapa hok itu? Tanpa iya orang nak kacok arisan nih ibu-ibu. Oh, poho aing mu. Ih, mah kamu sih mah. Bailap. Emang sih ilu arisan gitu? Oh, pong. Oh, pasti sih ilu arisan. Duitnya jeung biaya orang kawin dah. Maedan. Kok mainan sih Mailop? Ih, Siapa PPD-eun? Nyaho, biaya nikah mah ditanggung ku lalaki lah, Pong. Pira aku sih nikah yang dimodalan ku awe, harga dirian amat jadi lalaki. kumaha ge mumu? Panyaha mun aing neker nganggur. Mangkana gawe ge, Pong. Oh, Tika, kayak ge aing gawe lah. Ayo mu, neangan ibu-ibu. Ayo ge, bisa geus karumpul naon. Ayo. Tik aing ilu lah. Ulah lah, jeung naon mah ilu, ieu mah acara awewe kabeh. Ih. Kemana nih Tika? Tersaman ngang budak lah aing. Hai Cika. Cika. Hai orang tadi tukang kuarin ngocok. Ah, ngocok naon men? Jika meresap yang sebagian usul pengocokan mah. Iya tuh ngocok arisan. Emang nangis pohok itu. Oh, ngocok arisan. Belah. Emang dikira ngocok naon? Dikirain ngocok berondong. Hei, Cika mah pikiranna kemana bae. Malum lah janda mah pugu kieu. Pikiranna traveling ka mana bae pugu untuk connect. Bahaya atuh Cika eta mah. Mangkana geus geura kawin deui. Geus tok wawa ieu padahal mah hayang boga salaki deui. Tangankeun atuh ku Mary calona. Aya sih lalaki mah anu hayang kawin. Tah bujangan apa duda Mer? Udah Cik. Anggus kajin lah duda ge sikat bae. Bener Cika daek. Lamun daek dek dijodohkeun ku Mary. Daek bae Cika mah satu lakina. Abah kolot Mary. Ih, maedan, Mary mah aya bae. Pira aku Cika behenol kieu nek dijodohkeun abah kolot Mary. Kunaon kitu Cik? Jeung abah kolot Mary ge. Mantak ripuh Mer. Eta mah mat semalam pertama ke jeung Cika. Langsung maot meureun. Kok maot sih? Olah bisi maot. Ja Cika mah biasa menyiksa laki hang di luhur bae bari nindihan. Abah kolot Mary ke maot tidihan ku Cika. Oh sinya. Oh sekolah ge bisi gepeng abah kolot Mary. Ditindihan ku abah side bagong kieu mah. Eta sia, ok Cika sudah bagong cenah. Meuni kemrot kieu kes bedul buntung. Ih, sembarangan bae. Laki behenol lah tuh jebur Cika. Seksi loh. Dan awak Mary ipis jebur lagi. Ipis-ipis ge salaki Mary mah setia ye ka Mary. Emangna mantan salaki Cika kabur kawin deui jeung batur. Asih, emang laki biadab eta mah. Tapi Mer, selaki Mary saking pos tilok servisna. Beh, atuh salaki Mary mah gagah perkasa dong, selalu memuaskan Cik. Tah, coba ge Cika menang teu ngasal laki Mary. Ulala, macam-macam bae Cika mah. Hang nyaho be servisana dijemela di Macika saminggu be. Ih, maedan. Digadekeun heulan 2 juta kumaha? Embung geus hayu ka ditu. Ngomongna geus ngalantur Cika mah. Lumayan 2 juta jeung depo modal slot. Nah, sih, ku aya bae Cika mah. Pira aku salaki urang geus digadekeun. Kunaon tuh? Geus hayu lah. Nuhun teh. Wati, ayo. Urang kan ieu nak kocok arisan. Mina, engke bae ngocokna ulah kuari. Emang kunaon kita Wati, lamun kuari. Urang can beres mayarna. Karak 250.000 doang, karak separo. Atuh kunaon teu kabeh. Urang kan perjanjianna poe ieu nak kocok arisana. Puguh duitna kepake keur lebaran dipake jalan-jalan jeung salaki. Oh, emang Wati ke lebaran jalan-jalan ke mana gitu? Ka mall dong, sekalian shopping. Beuh, keren. Belanja naon bae emang di mall? Meuli sempak doang sih jeung salaki. Ja sempakna borolong kabeh. Eta sia, sepak salaki sampai ka bolong kabeh kitu ge. Emang kumaha makena kitu? Pan salaki Wati mah gagaro jubur bae jelemana. Ju eta meureun sempakna borolong ge gara-garana. Oh, kekeremieun meureun salaki jeung Wati mah. Mangkana ulah diparaban kelapa kolot bae. Ih, si Minah mah lain kekeremieun, tapi juburna kurapan. Idih, gila amat Wat, boga salaki kurapan mah. Emang Wati teh gila gitu?
Entahlah, justru salaki Wati anu gilaeun mah nempo Wati. Kok bisa? Gilaeun kumaha, Wat? Cenah cek salaki Wati, beungeut Wati kos bilatung nangka. Parah amat, Wat. Sampai ngomong gitu mah. Heueuh pugu, Wati ge kesel eta di dinya disebut kos kitu. Aduh, kok aya bae. Tapi lain kos bilatung nangka sih. Lebih tepatnya beungeut Wati mah kos bola kotok. Ih, kitu amat Semina ngomongna, pinekeun jasa. Cep, ulah marah atuh. Mina mah bercanda kok. Sakit glowing, nah kulit lagi. Tuh kos belum sawah. Kayak atuh, budak dari itu di sini sekarang ngumpul Wat, yuk. Tapi Wati can lunas bayar arisan min kumaha ge. Geus kajeun masalah eta mah, yang penting urang datang heula, Be. Ayo teh ge, ayo. Wati. 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 Naon Mina? Siapa ke mana? Kan itu tuh kumpulna di ditu di pos kamling. Kitu Min. Aduh, Wati pohoan. Dasar Wati. Ih, pikun siapa? Belut. Ayo atuh Min. Naon kan itu? Ih, ngaron ngegepung Min. Oh, baik. Ini. 3.250.000. Oh, si Wati can mayar 250.000 deui. Kebiasaan eta jelema mah. Cindy di dia rek. Mu. Dik, Anu lain kamararana gitu, kirain geus karumpul teh. teu nyaho ieu. Geus karumpul meureun ti ditu, di pos kamling. Heueuh meureun. Kan janjian ngocokna di pos kamlingnya. Emang. Terus Teh Cindy kenal tuh di dia. Iya mu, keur ngitung duit heula. Kan teh Cindy anu nyekel duit di sana. Oh, terus geus malaya kabeh can teh nu lainna. Tinggal si Wati, can mayar kabeh. Kok encan sih? Nyaho kumaha sih teh? Kan urang dek ngocok arisana kuari meureun. Puguh heueuh. Lagi duit adisan kasih Wati mah hararese, tik mu. Kudu diadaanan meureun teh jelema. Aju kumaha ge ieu, moal jadi kuari tah ngocokna. Jadikeun bae geus lah hayu. Ke si Wati tagih ku urang babarengan ti ditu supaya mayar. Geus aya tuh teh. Geus hayu. Geus lah teh anu hararese mah udah diajakan deui. Oh geus. Udah diajakan deui si Wati mah lah. Hararese mayar lagi. Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar? Nah, si Minah, kusalah bae ngomongna. Wati manaon sih eta? Bumbu dapur cik. Tadi mantes belanja heula di warung. Oh, kirain mau hakan anu Wat. Jika mah pikiranna kana hakane bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wati, geura bayar atuh saparo deui arsana. Ih, maaf Sin. Wati ayeuna mah teu nyekel duit. Waduh, kitu bae sih mah alasana. Emang si Wati can mayar gitu Sin? Heeh, Cik. Geus lah kajeun, gerak kocok bae ayu. Geus teu sabar ieu Mina. Kocok teh heula sugan Wati anu menangna. Lah Wati, sia mah. Mu, Dik. Kumaha ieu kocok bae ulah. Terserah sih. Cika, Mary, kumaha ya arisana lagi kocok bae apa kumaha? Oh, geus kocok ge. Oke gitu mah. Kemah nya. Si Wati ulah dadakan deui lah. Ih, gitu Mary mah. Anu hese kana mayar mah udah diajak arisan deui. Ulah gitu atuh. Geus. Tah mu, kumaha bae kocokna? Iya tuh, sportifnya ulah paribut. Sahabat nu keluar berarti eta nu meunang. Oke. Kocoknya. Sekiraan. Ih, Mina jain. Nah, ya Allah, mudah-mudahan menang. Cika. Mary, Mina dong. Mary. Mina ieu mah. Alhamdulillah. Cika menang, guys. Wati,
wati gehutangnya ka Cika. Cina geus KB mayarna. Oh, Cika, engke gede bayar kok. Awas dah. Sin, mana duitna? Paha. Kedeng Cik. Kumaha sih duitna dikeluarkan ti heula? Waduh, guys. Duitna eueuh, guys. Eueuh, oh kemana? Teu nyaho, Cik. Tadi bawa merencin duitnya di imah. Dibawa kok. Dibawa. Tadi kan diri itu Teh Cindy keur ngitung duit. Teh Cindy kan aya eta duit. Waduh, jangan-jangan ketinggalan di situ. Ayo Gus, geus cokot yuk. Urang geus kaburu leungit. Kamu nang eta nya. Itu repot di urusana. Ayo. Gamin ah. Ih, Opet. Wow, jadi mah duit doang. Waduh. Mana duit lo banget. Iya dong, Bang. Nang, beunang urang teh selembar mah. Mau ngamat tas sama dompet apa yang sia? Dasar ada koret. Nah, ame dapat keskieu. Dompet emak jadi mah. Mana bulu kieu. Pelit dasar. Pang, dompet teh ieu. Terus duit mana ieu? Duit. Heeh. Duitnya mana? Pan ieu tadi aya duitan. Waduh, tadi meureun dicokot Mang Dadai. Dicokot Mang Dadai. Oh, tadi mana mantes di dieu, hayu nyokal duit loba. Terus dompet tadi bikin ke ompong. Lu bener sih, Pong. Soalnya teh arisan. Jika nu meunang ieu. Bener tuh Cika, ngomong mah. Entah ngomong, cius be, cius. Aju ka mana Pong? Mang Dadai maburna. Kaditu main tuh, kaditu. Udah Cika ditu. Ayo atuh udah. Pirah ku Cika doang sorangan anu nang ngedadaina. Hayu atuh, teangan Mang Dadaina, karunya si Cika. Ayo tuh. Ayo Ti. Ayo. Mang Dadai nakal. Hayu Mina. Ayo, Ge. Alhamdulillah, akhirnya menang dialog. Lumayan, jeung modal jualan bakso deui. Bakso aing geus bangkrut, kurang modal, manggigit sakali. Aduh. Di rumah. Mang Dadai, eta mah duit Cika. Nang sak jeung mun aing. Mang Dadai, eta duit anu ku Mang Dadai, eta duit arisan si teteh ieu. Betul. Mang Dadai, pasti nemu duit eta di ditu kan? Dina dompet ieu. Oh sih. Maaf atunya. Urang mantenya ho lamun eta duit marane. Urang manimu atuh dicokot bae ku urang mah. Ya tuh. Ih, ulah ka saya. Eta mah duit si Cika tah. Kan si Cika nu meunang arisana. Oh, ya tuh Cik. Tadi nama nyek di dia modal jualan bakso deui, ayo nu ngakuman duitna. Geus Mang, Mang Dadai butuh kena duit imah. Geus cokot bae jeung Mang Dadai. Sudah naon ieu? Geus teuing, eta duit jeung Mang Dadai. Tapi Mang Dadai kudu daek kawin jeung Cika. Eta sia, aing masih boga pamajikan Cika. Ih, Kajen lah, Cika mah daek kok jadi anu ngeurage geus teu kawawa ieu, hayang geura anu ngadongkrak.